Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kaniawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Bahasa Sunda. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG. Berikut biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng kakepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna kaping 6 Desember 2021. Kumaha hidup sadaya aya dina kaayaan sehat? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Satu acan urang mawipani aja, hari urang ngadoa heula sasarengan supados barokah sadayana. Saha nu bade mimpin doa? Ya, Reno, mangga Reno kanggo mimpin doa. Saya agak saat acan dikawitan diajar, ayo urang ngadoa dina manehna sewang-sewangan. Ngadoa dikawitan. Saya ucap penset dina ngadoa. Sumangga dina tinggali ku hideuk ka kenca, ka katutu, ka payun, ka pengker. Nah, masih kene aya runtah anu aya di sabudeuleuh hideuk. Tahu kami aya, sumangga ku hideuk canda, lajeng barasihan heulanya. Siap sadayana? Siap. Karena urang masih kene aya dina kaayaan pandemi, tapi urang sadaya tetep sumanget diajarnya. Dekeng heula hidup sadaya kedah nerapkeun protokol kasehatanna nya, saprotokol spesial, masker, sareng hand sanitizer na. Oge tos heula dikumbah pananganna eta acan kelas nya. Kumaha hidup sadaya nyanda hand sanitizer. Alhamdulillah ya. Urang mah langsung heula lagu Indonesia Raya. Ya, kakak sadayana? Ya. Instrumen anu aya dina instruksi payun.
sumber atau asal karena bahasa sejenna atau anyar. Ya, empra sama desa. Tujuan pengajaran anak teori dilengkap udah semoga tinggal di kapayun sama tujuan pengajaran anak gender melambungkan kegiatan pengajaran menggunakan pendekatan saintifik berbasis PPACK menggunakan model discovery learning metode ceramah diskusi sareng tanya jawab oge penugasan peserta didik mengangkat contoh deklamasi saja melalui YouTube diharapkan mampu menganalisis struktur teks saja mampu membagikan struktur teks saja, sareng mampu ngadeklamasikan saja. Ya, kedah biasa ngadeklamasikan saja. Kumaha siap sadayana? Siap. Semangat. Pada serampung semangat deui empra kanggo urang. Kami proses pengajaran saja kieu tidak biasa diajarna sing seriusnya, sing daria, sing soson-soson, oge sing semangat. Ya. Siap sadayana? Ya. Tidak teh kita kesulitan sama kelompok ibu kemarin dibagikan tidak juga kelasku. Harus. Kelompoknya mana kelompok hiji? Ya kelompok Nadia, kelompok 2, kelompok Narobi, kelompok 3, kelompok Nareno, kelompok 4, kelompok Nagu, kelompok 5, ya kelompok Nadesta. Jadi ini pada muka video, salah satu yang contoh mengenai saja, mengenai saja kemana kalian karya plus ujian. Ya, semoga tidak ditonton. Mad Halil Yasana Yus Rusiana saha anu wani ngalalakian Mad Halil bedul jaduk nuges garung ku bedog geus atah adol saha anu kakunang-kunang cara Mad Halil nuges semopok tuan kontrak dicang kalah galah Mad Halil si jago jaduk aing deulemun sian ku kapir bule Mad Halil bakero ku Jepang diuber tebenang wabek boy pencol jaduk aing deulemun sian ku kapir kate zaman revolusi Mad Halil asuh pasukan
Barudak dewek ge siap jero barisan. Mat Halil, si Jadia, si Jago, si Jado, Ali jendio nyekel penil sambil ulota. Mat Halil, si Jadil, si Jago, si Jado, gempur dah, gempur. Tah caduk aing hakaneun sia anjing nikah. Patroli mana nu teu soak ngadenge ngaran Mat Halil. Karena sudah ningali video di payun dan anu informasi saja. Ya pas saja dapat Halil, Arya Lucius Dana, aya anu tiasa dibakeun teh tema naon? Pinten-pinten. Ya, Stepi. Tema nate ngeunaan kritik sosial. Ya, hatur nuhun Stepi Empra kanggo Stepi. Supados ngadedelan deui ilmu pengawal hidup ngeunaan saja. Kayak di payun bakal aya video pamajaran ngeunaan saja, kayak video covernya. Siapkeun buku oge sareng pulpena, catet hal-hal penting nu aya dina eta video. Nya, tanda ku ibu videona bade diputerkeun heula dina layar di payun. Struktur sajak Sunda, rupa-rupa sajak Sunda. Struktur sajak ngawengku, adegan lahir jeung adegan batin. Adegan lahir sajak ngawengku, diksi, imaji, kecap nyata, gaya basa, jeung purwakanti. Adegan lahir sajak nu kahiji nyaeta diksi. Diksi mangrupa salah sahiji unsur anu penting dina sajak. Sajak anu alus teh gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyajakna. Biasana sok kapanggih kecap-kecap anu geus langka dipake atawa sok disebut oge arhaik. Tuluy dipake nuliskeun eta sajak. Kadua nyaeta imaji. Imaji atawa citraan teh nyaeta pangaruh kecap kanu maca sajak. Biasa nama aya patalina jeung naon nu karasa, katempo jeung kadenge kudu maca tina kecap-kecap nu aya dina sajak. Saterusna aya nu disebut kecap nyata. Kecap nyata mangrupa pilihan kecap anu ngawakilan wujud hiji perkara sajak sacara nyata, sangkan eta perkara teh teu abstrak deui. Saterusna aya gaya basa. Ari gaya basa atawa majas dina sajak teh bisa ngabalukarkeun ayana harti konotatif. Gaya basa dina sajak bisa nimbulkeun harti nu beunghar kana eusi sajak. Sajak teh jadi pesimatis, hartina bisa mibanda harti anu mundal, jero, tur loba. Pamungkas aya rima atawa purwakanti. Ritme rima atawa purwakanti nyaeta padeukna sora kecap boh dimimiti di tengah atawa ditungtung. Ungkara kalimah. Nilih kana penahna purwakanti teh bisa ngarendek dina sakalimah atawa sapadalisan. Bisa oge ngaruntuy dina antar padalisan. Adegan batin sajak ngawengku tema, rasa, wirahma, jeung amanat. Adegan batin sajak nu kahiji nyaeta tema. Tema teh pokok pikiran anu aya dina sajak. Tema teh gagasan pokok nu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Hiji puisi kudu ngabogaan makna. Boh makna tiap kecap, tiap padah, jeung tiap padalisan. Tema dina sajak rupa-rupa. Aya jejer, keagamaan, kamanusaan, cinta kalemah cai, jeung saterusna. Nu kadua aya rasa. Rasa nyaeta sikep panyair ngeunaan pokok pasoalan anu aya dina jero puisi. Rasa teh ngajiwaan eusi sajak.
Ngebrehkeun rasa biasana raket patalina jeung kasang tukang sosial oge psikologi penyair. Misalna kasang tukang atikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kalungguhan, umur, pengalaman, sosiologis, jeung psikologis, oge pengetahuan. Saterusna aya wirahma. Wirahma atawa nada teh sikeun panyaja kanu maca. Wirahma raket patalina jeung rasa oge jejer atawa makna. Tina sikeun panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kanu maca. Pamungkas aya nu disebut amanat. Ari amanat teh nyaeta pesan panyajak nu karasa kudu maca sajak. Tapi najan kitu, amanat dina hiji sajak ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Hartina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji sajak. Saterusna aya rupa-rupa sajak. Rupa-rupa sajak nu kahiji nyaeta sajak epik. Sajak epik nyaeta sajak anu eusina ngandung carita kapahlawanan, boh nu patalina jeung legenda, kepercayaan atawa sajarah. Kadua, sajak naratif. Nyaeta sajak anu eusina ngandung hiji carita kalawan paripolah, watek, setting jeung beungkeutan kajadian nu tangtu nu ngawengku hiji carita. Saterusna sajak lirik. Nyaeta sajak anu eusina ebrehan batin individual panyajakna kalawan sagala rupa pangalaman, sikep, oge kaayaan batin anu ngarandapanana. Saterusna aya sajak dramatik. Nyaeta puisi anu secara objektif ngagambarkeun paripolah hiji jalma, boh kalakuanana, boh dialogna, boh monologna, nepi ka ngawangun hiji gambaran carita nu tangtu. Saterusna aya sajak didaktis. Nyaeta sajak anu ngandung ajen-ajen atikan anu kagambar secara eksplisit. Saterusna rupa-rupa sajak anu saterusna nyaeta sajak satirik. Nyaeta sajak anu ngandung sisindiran atawa kritik kana paripolah, katepanujuan kana kahirupan hiji kelompok atawa masyarakat nu tangtu. Saterusna aya roman. Roman nyaeta sajak nu eusina ebrehan rasa deudeuh jeung kanyaah. Saterusna aya elegi. Nyaeta sajak anu eusina ebrehan kana kahanjeluan atawa kaguligahan hirup hiji jalma. Saterusna aya ode. Nyaeta sajak anu eusina mangrupa pujian ka hiji jalma anu mibanda jasa atawa sikap kapahlawanan. Saterusna aya himne. Nyaeta sajak anu eusina mangrupa pupujian ka pangeran atawa ebrehan rasa kareueus ka bangsa jeung lemah cai. Sareng kita tadi ningali video pengajaran. Naon wae cenah nu kalebet kana unsur struktur sajak teh? Adegan Ya, adegan lahir sareng adegan batin. ya. Cobi ngacung sajalmi. Naon wae cenah nu kalebet kana adegan batin tah? Adi Bu. Ya, Yuli. Ya, terus Emra kanggo Yuli. Adegan naon cenah? Adegan batin. Adegan batin. Aiman ngeunaan adegan lahir, naon wae cenah nu kalebet kana adegan lahir teh cung sajalmi? Ya, Agung, mana Agung? Isi, 2 imaji, 3 kecak nyata, 4 gaya bahasa, 5 perwakanti. Iya, pinter Agung Emra. Jangan emang tos kahatosnya, ya unsur struktur sajak teh aya 2, nu kahiji adegan lahir, nu kadua adegan Batin. Nah, teu upami tos kahatosna urang lajengkeun kana pengajaran salajengna nyaeta ngerjakeun lembar kerja peserta didik nya. Ku ibu bade dibagi ka hideung nya, ke urang baca pitujuhna sasarangan nya, sakedap ku ibu bade dibagikeun heula. Tos katampi sadaya kabedena? Sabagian sadayana? Ya, tinggal kaca kahijinya. Jadinya aya kompetensi dasar sareng indikator pencapaian
saja nu dianalisis. Nah, kumaha siap sadayana? Siap. Bener? Kumaha kahartos cara mengerjakeunana? Nah, pamit ka kahartos teh ibu dipaparin contoh dipayun hidup tingali contoh dengan poin-poin dipayunnya salajengna hidup pilih dirinya saja nah. Terus analisis nulis sama contoh nu aya dipayunnya. Siap? Siap. Samemesare karya Yayat Handayana. Wilujeng Mumi Kota Bandung Wilujeng Mumi. Ketinggia kuring arek di Garsare. Lantaran tibelan anjeun geus ngahadiakeun sumanget gawe. Nganca garapan janji Indonesia. Nyata kemerdekaan sabangsa kuring sangkan lepas dengan jajahan kejo sapiri. Wilujeng Mumi Kota Bandung Wilujeng Mumi. Mun nenjo kuring sapara kanca tong dipatur di hate. Janjen kesalah tesing usalama pangesina obat kene ngapi-api penarti kumaha ari suku masararea. Wilujeng Mumi Kota Bandung Wilujeng Mumi ketinggian kuring rek diberasare sugan bae bakal datang hadiah mimpi. Dan geuna sangka disukan gede tanaga keur ngabibit ke kasusan. Ya, Emra. Semoga seterusnya hasil analisisna pada dibacakan kemudian. Mangga Dian. Hasil analisis oleh Nesta. Katilu kerja nyata nyaeta. Kerja nyata dina ieu saja nyaeta Kota Bandung. Penting ieu kuring rek sare tibra. Lantaran tibeurang anjeunna geus ngahadiakeun sumanget gawe. Ngahanca garapan nusan rese. Kekopan gaya basa. Nyaeta gaya basa nu dipake dina ieu saja nyaeta gaya basa sinisme anu kapiten tina umpama sangkan lepas tina jajaran keju sapiring. Emra kanggo kelompok hiji. Satu nuhun dia mengerakui semoga cari deui. Semoga kelompok 2 kanggo Kapayun, Yuli, sareng Robi. Semoga Yuli kanggo ngadeklamasi kedua sadana. Jalan Kalembang ku Abdullah Mustafa. Mipir-mipir pasir tebulung nepi Kalembang. Halimun anu ngalayang, sapi-sapi anu tingkring nyaratuan di Tegalang. Jeung tangkal-tangkal pinus junjunan teuing ku heran caina empang. Angin nu leuleui, hawa nu seger, nyaliara kana sela-sela bosen teh lain ti kidul wetan, hoream cinutrung di jero kalem. Ya, Emra kanggo semoga selanjutnya Robi kanggo ngaluskeun hasil analisisna. Tema dina saja Jalan Palembang nyaeta pageurupan sosial manusia di alam sabeudeurna wirahma
Sika pangarang dina ieu saja jalan Palembang. Kehayana bejaan kanu macan ieu nu disebut kabosan hirup teh diukur ku kaayaan anu rame seperti kaayaan di kota tapi estuni asalna dina jero hate. Rasa anu palomba dina ieu saja jalan Palembang teh nyaeta ngarasakeun kating riman simple tur tenang. Rasa sapi anu tingring nyarana amanah nu hayang dipikeun dina ieu saja jalan Palembang teh nyaeta yen anu disebut kabagja hate teh sumberna aing tina kaayaan lahiriah tapi estuni tina kaayaan batin anu bersih. Ya, Emra kelompok 4. Satu Dewi sama Wabi semoga sekali Dewi. Mangga kelompok selanjutnya nyata kelompok 3 anu bade ngawakilanana Reno sareng Desulis. Mangga Reno sareng Desulis kanggo kapayun. Satu bade ngadiklamasikeun Reno? Ya, semoga Reno kanggo ngadiklamasikeun lah terusna. Lamun ayam karya Habib Mustofa. Lamun ayam kudu bunga lur bisa jadi eta Bani Israil. Kuasa Musa belah laut merah tuluy isina ngadonreureun sanggeus nyoran kegalan ka hariwang. Lamun aya nu kudu reueus lur bisa jadi eta teh ahli sajarah. Nu geus susah payah nuliskeun perang salib nurongkah tur pangwilana. Lamun aya nu kudu hariwang lur bisa jadi eta teh urang Arab nu nyarieun kaulinan tina cangkang bom. Tur umal poe ngacengikeun saha nu poe ieu kasambut atawa kumaha kaayaan beuir. Lamun aya nu kudu sedih lur bisa jadi eta teh kaula atawa urang sarerea lantaran ngadenge beja Masjidil Aqsa tempat Rasulullah ngaso. Geus kajabel urang Yahudi tur kenyarekel betil kaya saurang nu tandang fisabilillah. Nah, Emra kamarna. Mangga selanjutnya Desulis ngadugikeun hasil analisisna. Adegan lahir tina ieu saja lamun ayeuna. Diksi atau pilihan cap. Secara umum diksi dina ieu saja katite memrak maknana. Najan diksi-diksi anu dipilih teh eueuh kurung pangkat 9. Najan kitu kecap anu dipake katite memes. Imaji anu katembong tina ieu saja teh nyaeta imaji paninggal katembong tina rumpaka basa Musa meunang laut merah. Kumaha kaayaan Beirut perang Sabil atau Rompah. Masjidil Aqsa tempat Rasulullah ngaso geus kajabel ku urang Yahudi. Kecap nyata anu katembong dina ieu saja nyaeta Bani Israil. Musa ahli sajarah perang Salib urang Arab, Beirut Masjidil Aqsa urang Yahudi jeung Bejil. Gaya basa anu dipake dina ieu saja teh nyaeta majas personifikasi. Purwakanti tina sajak lamun aya nu nyaeta pada kahiji U I A E A. Ya, Emra kalau Hatur nuhun Reno, oke Desulis semoga kali kana papa. Ya, semoga kelompok 4 Ka Abu sareng Tania kanggo ngadugikeun hasil analisisna sama ngadiklamasikeun saja. Mangga kapayun. Saha nu bade ngadiklamasikeun? Oh, Agung, mangga Agung ngadiklamasikeun heula saja. Sameme sare ku Yayat Hendayana.
Wilujeng wengi Kota Bandung wilujeng wengi. Penting ieu kuring rek tibra sare. Lantaran tiberang anjeun geus ngahadiahkeun. Sumanget gawe ngahancak garapan nu can deuk rengsek. Nyaeta kamerdekaan sabangsa kuring. Sangkan lepas tina jajahan ke dosa pieu. Wilujeng wengi Kota Bandung wilujeng wengi. Mun nenjo kuring sapara kanca tong dipake leutik hate. Da anjeun teu salah teu sing, nu salah mah pangeusina. Loba keneh nu api-api teu ngarti. Nu kumaha ari sugema sarerea. Wilujeng wengi Kota Bandung wilujeng wengi. Penting ieu kuring rek tibra sare. Sugan bae bakal datang hadiah mimpi. Dahar ngeunah sangkan isuk dan gede tanaga. Keur ngagibrikeun kasusah. Ya, Eva, Abu. Semoga selanjutnya Tania demikian hasil analisisnya. Amanat anu disajikan dina ieu sajake nyaeta salaku nu sosial oge salaku warga negara geus jadi kewajiban urang pikeun kadiri kasesama. Silih bantuan jeung silih beda. Ya, Eva, kamu Tania oge Atur nuhun Tania oge Abu tos ngawakilan rencanana sumangga cari deui. Sumangga apa muklimah sekarang bari ngawakilanna? Nesa Sarah Firma. Saha nu bade ngadeklamasikan saja mah? Nesa, mangga Nesa deklamasikan heula saja mah. Jalan Kalembang, karya Abdullah Mustafa. Ilmu pasir sebelum mesti Kalembang. Kalimun amal malaya. Sapi-sapi anu tim-timnya ratuan segala. Kapal-kapal itu sendiri. Sayang pengerang jadi naikam. Amun membeli hawa nusuke. Nyaliara pada sela-sela balik. Rasa hidup dari. Tujuan banding teh berharimun. Koek realistik teh naon. Disimpe dina sela-sela mobil kebalori. Kaya satu koek di kawasan paksa terus baik alamnya. Pemandangan perantapan pukul sekedapat. Tapi karasa politik itu hatinya bakal murah. Dan bersedia lain itu tentang perempuan yang menjelaskan kau. Ya, Emra mereka. Semoga selanjutnya kamu lanjutkan hasil analisisnya. Hasil analisis jalan Kalembang. Adegan bagian satu. Ini tema dengan saja bulan Kalembang mereka Kalembang sesuai membuka dengan sabun duluan. Sabun duluan. Amanat muayang untuk kita dengan dia saja jalan Kalembang tanya saja yang disebut kebanjaan KPS sumbernya lain dengan muayang bulan dilihat KPS sumbernya muayang kasihan bersih. Ya, Emra kamu Firda yang satu nuhun kamu Muklimah. Alhamdulillahirabbil alamin kamu LKPD-na hidup para prospek sadayana para pesapi oge kapayun ngadiplomasikan sarengahan dan hasil analisisna. Ayeuna sumangga LKPD-na dikumpulkan di SKPD wae kapayun. Alhamdulillahirabbil alamin ya pengajaran di ayeuna para prospek nya. Tapi urang cenah heula sadaasana. Kumaha cenah tadi teh struktur sadar teh sama hiji? Dua. Nu kahiji nya Pak. Ada. Nu kadua? Yakin ada lain teh ngomong wae.
Google Classroom-nya di Amplify ya. Atau kalau pengajaran dengan payun, alhamdulillahnya kalau pengajaran saja mah para selesai. Jadi dengan payun orang berarti karena pengajaran anu enggak, nyata pengajaran kawitnya kayak hidup di bumi, ninggalin lah di internet ada sempat tahu ya, tapi di buku-buku bacaannya apalagi tidak nubikan lah kawitnya, tapi tembang anu aya dina Google, tapi dina YouTube-nya siap? Alhamdulillah pengajaran di kawit itu dikahir kalau sesuai-nya di kawit hidup tadi diajar menggunakan itu saja, nonton contoh reklamasi saja, oke hidup ngerjakan LKPD, kapayun, ngedeklamasikan, oke ngaberikan hasil presentasi. Nah sadayana langsung lancar, alhamdulillah siswa-siswa ibu mas sadayana pintar ya. Nah saat acara lobby, orang buka sih kegiatannya mau semua doa tadi dipimpin doa Rena ya, Rena dia banyak semangat Rena kamu mimpin doa. Saya agak saat acara perang kui, ayo orang ngadoa di nama-nama sewang-sewangan, ngadoa dikawitan. Saya kecaprese di nama doa. Semangat sadayana